Bismillahirrahmanirrahim. Pasal kalima midamel kasayan karena Allah. Tah, aya kisah ya. Aya kisah seorang abid, seorang hamba sahaya. Anu mana eta si abid, si hamba sahaya teh berbuat baik karena Allah. Bukan berbuat baik karena manusia, bukan berbuat baik karena apa, karena ini, karena itu, bukan. Tetapi eta si abid teh berbuat baik teh karena naon? Karena saha? Karena Allah. Kumaha kisahna teh tentang eta abid hamba sahaya anu berbuat baik karena Allah teh kieu ya kisahna teh. Ada seorang khalifah teh pimpinan lah. Khalifah tersebut bernama Umar bin Abdul Aziz. Eta Umar bin Abdul Aziz teh nuju sapari, terang sapari, lalampahan, lelempangan atawa keur kaditu kadieu lah, keur belusukan. Ngan kaleresan ieu Umar bin Abdul Aziz teh lalampahanana teh di padang pasir. Ketika Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz, lalampahan di padang pasir, teras eta khalifah teh pendak jeung hiji abid, jeung hiji hamba sahaya anu gawena eta si abid, si hamba sahaya teh nyaeta keur ngangon domba. Bahkan domba anu diangon ku eta si abid teh lain hiji dua tapi puluhan seueur. Nah, papenak we eta khalifah teh jeung abid anu keur ngangon domba puluhan domba. Terus eta khalifah Umar bin Abdul Aziz teh nyapa ka eta abid, kieu ya nyapana teh. Cek khalifah teh, "Abid, ciklah meuli domba hiji we. Da loba ieu domba teh puluhan anjeun teh." Kumaha khalifah nemalanana? Kumaha si abid nemalanana? Cek eta abid, "Ieu teh sanes domba-domba kuring tapi diangon kuring." Naon cenah? Ieu domba teh sanes domba kuring tapi diangon ku kuring. Kitu mun diragukeun mah nya. Ieu domba-domba anu puluhan teh sanes anu kuring tapi diangon ku kuring. Nu saha atuh cek khalifah teh? Nu dunungan kuring ieu domba teh. Tuluy eta khalifah teh ngobrol deui ka eta abid, "Lah atuh jual we hiji mah. Moal apaleun ieu dunungan anjeun mah eueuh hiji mah. Engke duitna keur anjeun." Kumaha eta abid nemalan ka eta khalifah? Wah, atuh cenah. Kitu umah memang dunungan kuring moal naon? Moal apaleun, tapi Allah mah apaleun, uningaeun Allah mah bahwa kuring teh kalakuanana kieu goreng. Ngajual domba dunungan, duitna ku kuring. Dunungan kuring teh apaleun atuh bangsat-bangsat keneh kuring teh. Cek saha teh? Cek eta si abid. Kumaha ketika khalifah mendengar penjelasan abid kitu, cek khalifah teh, "Wah, hebat euy. Alus ieu iman si abid teh." Maka eta khalifah langsung ngobrol kieu ka abid, "Abid, cik atuh gerawan dunungan anjeun teh anu ngabogaan domba teh dunungan anjeun." "Heeh, sok gerawan. Kukuring rek dibeuli dombana kitu kabeh nu puluhan ieu teh." Cek saha teh? Cek khalifah teh. Digerawan weh ku saha? Ku si abid teh dununganana. Pangih weh
dunungan eta si abid teh jeung khalifah. Terus eta khalifah teh ngobrol ka dunungan eta abid. Hei dunungan abid nu boga domba puluhan. Ieu domba kabeh nu puluhan teh rek dibeli ku kuring. Bahkan lain domba hungkul anu puluhan ieu nu rek dibeli ku kuring teh. Jeung si abidna ieu rek dibeli ku saha? Ku kuring. Jadi kuring rek meuli domba anjeun anu puluhan. Jeung kuring teh rek meuli abid anjeun ieu nu ngangon domba ieu rek dibeli ku kuring lah. Kumaha cek eta dunungan nu boga domba jeung dunungan eta si abid? Mangga khalifah tungtung nama eta khalifah teh meuli domba puluhan. Wah waasnya. Kali we 2 juta. Lamun tema 2 juta hiji domba. Nah kali we 40 misalnya. Beungharnya eta khalifah teh. Ditambah meuli abid. Miliar. Heeh, sabaraha ratus juta we meureun abid oge. Mun dihargakeun teh. Ayeuna mah. Dipeser we dombana anu puluhan dipeser ku khalifah, abidna oge dipeser ku khalifah. Jadi we eta domba nu puluhan teh milik saha? Milik khalifah. Abid oge milik khalifah. Ari pek teh si abid geus milik khalifah teh ku khalifah teh si abid teh diperdekakeun. Terang diperdekakeun. Dibebaskeun, diperdekakeun teh. Anjeun merdeka. Lain abid kuring, sok sanajan anjeun dibeli ku kuring. Sok bebas, tong jadi naon? Tong jadi abid kuring. Koplah ieu domba anu puluhan teh. Keur anjeun abid. Lain abid deui aya nama anjeun teh merdeka. Jadi jelema merdeka kos urang deui gitu. Bari ieu domba nu puluhan teh kop keur anjeun nu puluhan nu dibeli ku kuring teh. Tah eta padilah atawa hikmah gara-gara abid berbuat baik atau napi berbuat kasayan karena Allah di dunia keneh geus ditinggalikeun. Mata perbuatan apapun yang baik itu kudu karena Allah kade. Kudu karena Allah teh perbuatan naon? Nu alus ulah perbuatan goreng. Ulah kieu. Niat abdi maling doma karena Allah. Ulah teu bisa eta mah. Da eueuh lamat luba ilallah ari maling mah. Teu diparentah dilarang ku Allah nage maling. Jadi naon cenah nu kudu karena Allah teh setiap perbuatan baik itu kudu karena Allah. Paham? Wallahu Robin Pak Nabi Di mahalam tanah. Nabi